Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Ila hadrati mu'allif hadzal kitab Ibnu Malik radhiyallahu ta'ala anhu nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. An-naibu anil fa'ili ari ieu eta bab buat meretelakeun anu ngagentian tina amil tina fa'il yanubu maf'ulun bihi an fa'ili fima lahu kanila khairun naili yanubu bakal ngagentian naon maf'ulun bihi maf'ul bih an fa'ilin tina fa'il fima dina hukum lahu tetep itu pikeun fa'il kanila khairu nailin ari contona eta saumpamana lafad nila khairu nailin nila parantos diraih saha khairu nailin anu pangsaena ti anu ngaraih fa walal fi'lid muman wal muttasil bil akhir iksir fi mudiyin kausil fadmuman mangka kudu ngadomahkeun salaresna anjeun awalal fi'li kana harap kana kawitan fi'il wal waksir jeung kudu ngasrohkeun anjeun al muttasila kana harap anu ngantelan kana anu akhir kana harap anu ngantelan bil akhiri kana harap anu akhir fi mudiyin dina fi'il madi kawusila ari contona eta tetep saperti lapad wusila waj'alhu min mudhari'in munfatiha kayantahil maquli fihi yuntaha waj'al jeung kudu ngajadikeun anjeun hu kana itu muttasil min munfatiha kana munfatihan kana anu narima fatah min mudhari'in tina fi'il mudhari kayantahil maquli fihi yuntaha ari contona eta tetep kayantahi ari contona eta tetep saperti lafaz yantahi al maquli anu diucapkeun fihi dina itu yantahi naon yuntaha lafaz yuntaha wasaniyat taliyatal mutawa'ah kal awali ja'alhu bila munaza'ah wasaniyat taliyatal wasaniya jeung kudu ngajadikeun anjeun kana harap anu kadua atali anu nyanding itu sani ta'al mutawa'ati kana ta' mutawa'ah kal awali kana saperti harap anu awal ij'al tegasna kudu ngajadikeun anjeun hu kana itu saniyat taliyatal mutawa'ah bila munaza'atin kalawan teu aya parebutan wasalisal ladzi bil hamzil wasli kal awali ja'alannahu kastuhli wasalisal ladzi jeung kudu ngajadikeun saleres-leresna anjeun kana harap anu katilu tina fi'il bihamzil wasli nu tetep itu alladzi dikawitan ku hamzah wasol kal awali kana saperti anu awal ij'alanna tegasna kudu ngajadikeun saleres-leresna anjeun hu kana itu salisal ladzi kastuhliya ari contona eta tetep saperti lafaz ustuhliya wa in bisyaklin khifa labsun yuztanab wa maliba qad yura lin nahwihab wa in khifa sareng lamun dipikasieun naon labsun saliru bisyaklin ku sabab hiji baris yuzdanabu mangka dijauhkeun itu syaklu wa ma jeung ari harkat libaa tetep itu mapikeun lafaz baa qad yura eta rajeun diyakinkeun itu ma linahwi habba tina saumpamikeun saumpamana lafaz habba wa malifa ba'alimal ainu tali fi tarawan qoda wasibhin yanjali wa ma jeung ari harokat baris lifa ba'a tetep itu mafikeun pa lapad ba'a pa fi'il lapad ba'a lima eta tetep pikeun harap al ainu ari ain fi'il tali eta nyanding itu ain kana ma fi taro dina lafad ihtaro wan qoda jeung lafad in qoda wasibhin jeung dina anu nyarupaan yanjali wasibhin
Wasibhin jeung anu nyarupaan kana lafad ihtaro jeung inqoda yan jali anu narima pertela itu shibhin. Waqabilun min dorbi aw mim masdarin aw harfi jarin biniyabatin hari. Waqabilun jeung ari anu nampi kana jeung ari anu ngagentian kana fa'il min dorpin nyatana dorob aw mim masdarin atawa masdar aw harfi jarrin atawa harap jar biniyabatin kana jadi gaganti haro eta pertela itu qabil. Wala yanubu ba'du hadiin wujid bil abdi maf'ulun bihi wa qad yarid. Wala yanubu sareng tara ngagentian naon ba'du saha ba'du hadi naon ba'du hadi sapalihna ieu nu tilu in wujida lamun dipendakan fil labdi dina lafadna naon maf'ulun bihi maf'ul bih. Wa qad yaridu sareng rajeun datang itu ba'du hadi in wujid ba'du hadi. Wa bittifaqin qad yanubu sani min babi kasafi maltibasuhu umin. Wa qad yanubu sareng rajeun ngagentian kana fa'il naon asani maf'ul anu kadua min babi kasa bittipakin kalawan sepakat para ulama min babi kasa nu tetep itu sani halna tetep itu sani dicandak tina bab kasa fima dina masalah iltibasuhu ari saliruna itu ma umina eta disalametkeun itu iltibas. Bibabi donna wa arolman ustahar wala arolman an idzal qasdu dohar. Wal man'u jeung ari nyegah kana maf'ul dua jadi naibul fa'il istaharo eta masyhur itu man'u fi babi donna dina bab donna wa aro jeung bab aro. Wala aro sareng teu ngayakinkeun teu berpendapat tawa teu ngayakinkeun kaula man'an kana nyegah maf'ul kadua jadi naib fa'il ida doharo di mana-mana dohir naon al qasdu pamaksudan. Pamasiwan naibi mimma uliko birofi'in nasbu lahu muhaqqaqo. Wama jeung ari maf'ul bih siwan naibi tetep itu masalianti anu ngagentian kana fa'il mimma halna tetep itu siwan naib tina maf'ul bih uliko anu di cantelkeun itu ma birrofi'i kana maf'ul anu ngabogaan mahal ropa kana maf'ul anu ropa an-nasbu eta ari nasob lahu eta tetep pikeun itu ma muhaqqaqon bari anu dinyatakeun itu nasbu. Shadaqallahul azim wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wahdaka la syarika laka wa atubu ilaik.